Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Duh, sasalaman jeung panganten ya ngaji. Oh, cek ai imalan kaulanun tong dijawab ai repeh we kan keur ijab kabul. Cek ai bapak nikahkeun putri bapak anu wasta Nyi Fitri ka Ujang suka sami suka, awas suka sami awas. Jadi kawina teh narikana teh kawina teh ladang suka sami awas. Didinya nage bahasa nage suka sami suka. Lamun engke dina tengah-tengah rumah tangga menang ka perih menang ka sedih tong bebeja ka kolot bo atawa kami toha teuy kuduaan. Sabab kawin nage ladang suka sami suka or padidinya nage suka sami di mana menang ka susah menang ka sedih teuy ku sorangan ya bah ngadu ka dulur ngadu ka tetangga ngadu ka kutoha ngadu ka inu bapa hor kongko rumah tangga ge suka sami suka lain nya euy ladang suka sami suka kalayan ngangumas kawin kusa perangkat alat sholat tajuk beduk okol sajadah bawa ada seperangkat alat sholat bawa tajuk jeung aye Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Warrahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wajamilni ya badi'as samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baroati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birikati rahmati rahmati sumatali mujuluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allahumma inni as'aluka ilman alladhi satartahu ala kasiri min hulkika wa akramta bihi kasira min ibadika ya hanan ya manan ya dal jalali wal ikram wa bihaqi la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyuhal hadirun ittaqullah anu sami hadir dina ieu wengi. Ayo orang sasarangan takwa ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dipayun puji kali syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kali salam mugia sapa pawasna dikucurkeun limpahkeun ka junjunan alam Sri Paduka alam Nabi anu menang nipuh ku pangawaruh nu menang asah ku pangabisa nu menang matri ku pangarti weruh sadurung winara manusa tusing madu trahing kusuma titis tiandana wiri trahing dewa ka manusa nu jenenganana sayyidina wa maulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nu dipihormat kersana pengatur waktu penata acara pupuhu waktu sekaligus pimpinan wanci. Mudah-mudahan manten aya dina rahmat kalih pitulungna Allah subhanahu wa ta'ala. Dipi hormat sadayana para sesepuh, para kasepuhan, bil khusus para ajengan, para kiai, boh sepuh nu anom sadayana, para ustad wal ustadzah. Mudah-mudahan marantena diparanjangkeun yuswana marangfaat ilmuna katurutku masyarakatna barokah keluargana husnul khatimah di akhirna sing jara di ahli surga amin. Wabil khusus nu dipihormat Bapak Hajat kali Ibu Hajat sakeluar sarimbit sakeluargi. Mudah-mudahan
rezeki anu dikorbankeun kanggo acara tasyakuran dina ieu wengi sing digentos ku Allah Subhanahu wa taala. Kalayan gentosan anu kontan sing kapanggih di dunia anu dianjuk sing kasampur jaga di poe kiamah amin. Sadayana mustamiin mustamiat ibu bapak sepuh anom nu sami hadir tekantun kersana bapak RW nu parantos ngadugikeun sambutan. Mudah-mudahan nu sami hadir dina ieu wengi sadayana sing jara di ahli surga amin. Hayang ka surga. Apal jalan ka surgana. Kasaru. Lamun teu apal jalan kasaru. Boro-boro ka surga ka Jakarta teu apal jalan pasti bakal indit ka Bandung. Numawi sing mineng ngapalkeun jalan ka surga. Malah lamun sekurang sadayana hayang apal ahli surga teh ayana di mana? Di dunia keneh geus kapanggih ahli surga mah ayana teh dina tempat pangajian. Bisi hayang apal urang sararea ahli surga init kana tempat pangajian. Nu aya dina pangajian eta kabeh ahli surga. Di dunia loba nu resep ngaji, loba anu teresep ngaji, loba nu teresep kira-kira. Sadesa gelar anyar penting ieu pangtolaban hiji. Lamun dijumlahkeun anu cicing dina pangajian jeung anu teu ngararaji loba mana? Berarti loba anu teu indit ngaji. Hartina yakin di surga umat Nabi saeutik. Dina neraka umat Nabi bakal loba ngan hadena Kangjeng Nabi gaduh syafaat. Mudah-mudahan nu teu ngararaji sing kasyafaatan jaga ku Kangjeng Nabi amin. Jamaah kaum muslimin anu mulia, urang doakeun dina ieu wengi ku sadayana kedua mempelai anu diistrena dipinahkeun alamna tina alam lalagasan kana alam rimbitan. Nu tadina bujang jeung parawan ayeuna mah bahasana ge salaki jeung pamajikan. Ieu kedua mempelai ngadahu dipinahkeun alamna tina alam lalagasan kana alam rimbitan. Anu wastana nyaeta ieu panganten teh hiji. Panganten istri saha? Fitria. Panganten pamegat Ayi Sugandi. Mudah-mudahan mantena didahukeun dipinahkeun alamna tina alam lalagasan kana alam rimbitan jadi bahasana ngabina keluarga laki rabi ngawangun rumah tangga sing kacai jadi salewi sing kadarat jadi saloga kacai garetol susuci kadarat garetol sholat. Ieu bahasa nu dikaluarkeun ku para sesepuh zaman baheula, nu dituluikeun ku para jalma-jalma zaman ayeuna, nyaeta teu leupas tina dua doa kacai jadi salewi kadarat jadi saloga. Pangapunten ieu teh ti baheula teh ngan hayo we dibaca kacai jadi salewi kadarat jadi saloga. Ari maksudna teu apal, ari hartina mah nyaho kacai jadi salewi kadarat jadi saloga teh kacai garetol susuci kadarat garetol eta mah hartina. Cangkang aya eusi cangkangna kacai jadi
Salewi ka darat jadi saloga, eusina kacai garatol, susuci ka darat garatol. Hari maksudna ieu kacai jadi salewi ka darat jadi saloga naon? Kabeh ge teu acan apa. Urang buka ngaliwatan bahasa sesepuh zaman kapungkur. Kalayan ieu bahasa cai jadi kacai jadi salewi ka darat jadi saloga. Haratina rumah tangga ieu dua insan teh mudah-mudahan sing jadi salewi sing jadi saloga. Pangapunten ari leuwih deek atawa jero. Jero aya anu jero dina awak urang, dina wujud urang aya anu jero. Naon? Ngageuning. Apa lu sami hadir jero na hate abdi? Henteu. Ngagenuk di dieu teh na teh. Hayang nurutan deui di sawer. Hate bapak hate ibu dina ieu wengi ku jisim kuring ge teu kateuleman saking ku jero-jero na hate. Matak aya bahasa jero na laut masih bisa diteuleman tapi jero na hate jelema moal bisa diteuleman. Pangapunten lamun urang papanggih jeung jelema ieu teh jelema teh kunaon meunang teu nanya ka aing bisa sok galeh ge. Jol prasangka urang naon? Tong amokeun ka aing. Eta mah perasaan baca ku hate. Tapi lamun dibaca ku hate, pangna si eta teu nanya ka aing teh, boa hatena kerungsing, da hate kerungsing mah boro-boro ngawangkong kaluar ge mung. Laras rudet. Kacai jadi salewi ieu sing jadi salewi. Hartina sing bisa silih teuleman hate. Pamajikan kudu bisa neuleman hate salaki, salaki kudu bisa neuleman hate pamaji. Kunaon salaki teh ngan jemedud wae. Teuleman hate salaki boa salaki teh aya kahay hayang. Sebab lamun lalaki keur aya kahayang pak pamajikan teu ngarti edan rudak kana sirahna ge najis pokona mah liar usaha ge. Tajakeun ka bapak-bapak mun keur aya kahayang tengah peuting pamajikan molor cing kira-kira nika isu kumaha jangar da sirah teh kuat karieut Kang. Edan aya kahayang pamajikan es eta teh lamun keur aya kahayang pamajikan teu ngarti teh dan jangarna ge teh najis ngomong tilu peuting najis jamedu teh dulu jeung hawana teh hayang amok-amokan teh dulu jegur tengah peuting teh kana lawang pantau ajarum pamajikan molor dulu cepoh bebatukan ngadehem bilik disepak TV setelkeun sing tarik molor pamajikan harigos polisi teh hudang pamajikan Pak can sare lain geras sare atuh can turuh da sesentak hayang hawana teh najis pokona sesentak kana dulu can turuh aing mah can bala tuh bisi lapar pan sangu aya na meji kong asak barana lapar eta cenah kopi tadi kayak meser ti warung teu geura betul kudut cenah aya setengah bungkus jarum coklat bohal najis area itu cenah deket budak barau hangseur
di dia tuh cenah tukangeun mamah sarena da ngoronan ka kamar teh na lega cenanya. Lalaki kacai jadi saleuwir teh sing bisa saling teleuman hate aman rumah tangga. Lamun geus salaki jeung pamajikan bisa saling teleuman hate aman rumah tangga. Dan gancang bos lengsang teh lamun pamajikan teu bisa neuleuman hate salaki, salaki teu bisa neuleuman hate pamajikan, tunggu kehancuran. Kunaon pamajikan dengan jamotrot teh. Sok ibu-ibu jamotrot. Eta jamotrot teh nandakeun aya kahayang lain. Aya kahayang, hayang naon atuh ibu teh? Hayang ulin, nya piknik leres. Sok diajak piknik. Tara. Paingan jarang medudu wae, Pak. Sabulan sakali mah bawa piknik. Hor. Al harokah barokah. Hari piknik harokah teh ceuk mah piknik we kitulah ulah ngajedog wae di imah sabab lamun ngajedog wae di imah teh suntuk. Juat hutang we naremongan. Bener? Usikeun ayakeun awak. Piknik. Ka mana piknikna? Ka Karang Potong lain. Tong jalan-jalan ke Karang Potong. Ke Pelabuhan tong. Cina ke Pangandaran, ke Ancol ulah. Ke mana tuh? Piknik nak jalan-jalan nak ke kuburan. Nah sabab supaya eling kena maot. Da ini ke Karang Potong mah boro-boro eling kena maot. Poho salat-salat acan. Bener? Ah. Tayana sakedeung deui, sakedeung deui. Sakedeung deui teh tereh papajar. Anu bong ka ditu, nu bong ka dieu. Wah, ini ke pantai. Oh, poyak-poyak. Nyaeta ini ke pantai teh eta teh sababek yang halpan bulan puasa, setan di talian. Dibawa ke pantai bari papajar ka setan teh, tuna di lautan sina ngajardog. Ulah ngagoda anu paruasa. Ngan ke lebaran diteang deui ka ditu. Dijemput. Matak bulan Syawal teh ngaco deui we teh. Bu. Hayang piknik. Bawa piknik. Pamajikan teh kudu dibungahkeun sabulan sakali mah bawa jalan-jalan saha salaki nu ngabungahkeun hate pamajikan widadari daftar ti ayeuna ka Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan pangapunten pangnarosankeun kin eta pamegat urang parigi. Sabab eta pamegat urang parigi geus bisa ngabungahkeun pamajikanana abdi hoyong janten bojona ceuk eta widadari. Bungahkeun pamajikan. Jeung lamun hate pamajikan bunga mah punten Pak rezeki ke lancar. Da kuncina rezeki hayang lancar mah kahirupan hayang lancar mah aya di pamajikan. Pamajikan bunga lengkah biasa genah hampang. Pamajikan jamotrot wae lengkah teh ke rudet najis usaha gemong. Kacai jadi saleuwi sing bisa teu saling teleuman hate. Hadarat jadi salogak, ari logak cengkrung atawa kieu. Cengkrung. Tah logak teh cengkrung. Punten lamun boga rezeki sing nyangsang. Kadarat jadi salogak teh maksudna teh sing nyengkrung. Lamun boga rezeki kudu nyangsang. Ulah kieu. Ari logak tepan kieu lain. Tadi mana boga rezeki teh nyangsang cengkrung kieu keur maneh aya tatangga ngilumahakan. Kieu teuing ulah. Dampak teuing ulah. Batak jelema kieu teuing jadi bangus. Si pedit, si koret, si ngaked, si cap jahe. Kieu teuing moal aya kagableg. Boga duit jam jajeng jelek ke pasar butuh-butuh dibeli
labasnya 100.000 sapoe teh beak kabeh eueuh keur poe isu ieu matak bahasana ka darat jadi sing aya nyesa ecok ieu mah ngadeluk ge salaki gawe ripuh duit menang wae Bang Emok dumpuk tah penyakit tak ieu teh ieu teuing labas teu daek jadi teu tengah loga mun boga duit 1 juta mun boga duit 100.000 teh 40.000 mah asup pada ceng-celengan ngajedong kakara tah rumah tangga jadi salogak kieu teuing jadi bangus tetangga dulur dekop ngaliwat tuh si pedit reka mana jelema korek tempat kitu sohor tuh si ngeket itu tuh itu si cicak jahe tuh reka mana besi hayang sohor di hiji kampung tak babari tong kudu babadog hayang jadi jelema sohor mah jelema korek teh jadi korek buruk teuneun disebut piceun baraya kabe latung iya ya kacai jadi saleuwi teh sing bisa saling teuleman hate sabab hate jero kudu jadi saleuwi kadarat jadi salogak di mana boga rezeki kudu aya nyesa tah eta teh salogak kacai gerak tol susuci hartina ieu rumah tangga kudu dibarengan sing daek rumah beungeut geura sok duanana sing daek sing daraek pamajikanana daraek wudu salakina daraek wudu tepira tengah peuting we sing daraek saminggu sakali mah duh mantes pamajikan tahajud salakina tahajud lain alarudun tahajud deh mantes susuci teh kadarat gartol salat ari dina salat teh kabeh ti mimiti takbiratul ihram nepi ka uluk salam nepi ka tahiyat akhir pinuh kudu'a hartina dina rumah tangga pinuhan sing daek ngadarua lain kana WA sia ece ngadarua urang hartikeun peuting ieu ngarah kapangi hei lu rumah tangga neng bager didoakeun sing bisa saling teuleman hate amin kalayan boga rezeki sing aya nyesa amin oge mudah-mudahan sing daek ngarumah beungeut warudu duanana tuluy beh dituna sing daek ngadarua dina waktu anu lonang ngarah rumah tangga pinuh ku barokah amin ya Allah ya Rabbal alamin tah ieu mah keur muka kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak ngan dibabaca ti baheula ari maksud teu nyaho nya jamaah kaum muslimin anu mulia pangapunten sewu babandulak saduduga priyoga disimkuring dina ieu wengi tiasa silaturahmi sinareng urang di mudah-mudahan silaturahmi nu diayakeun ku kersana bapa hajat nu dijalin ngaliwatan tasakuran anjeunna mugia silaturahmi urang sadayana sing diburuhan ku nu makawasa nyaeta buruhanana panjang umur loba rezeki sararea amin hayang panjang umur sok sing pararanyang batur geus bararawat maneh ka kalentengan di parigi sorangan daek kelenteng panjang di umur matak umur panjang teuing mong da kaluman geura tanyakeun kanu 120 tahun babaturanna geus bararawat ieu teh iraha bagian urang cenanya panjang teuing hoream matak lamun rek maot meuning ti ayeuna meungpeung ragem jelema loba nu nguruskeun arek ti ayeuna arek kunaon moal ka nak sieun teh kumaot boga beban kene nyaho Bang Emok can lunas nyaho kade cenah ulah kitu ngahutangan teu halal ngahutang mah nu penting siap mai tah anu doraka mah jelema nu sok mempohokeun kana hutang tong borok mau pohokeun kana hutang poho utang we cilaka ieu deui poho hutang loba di dieu jelema nu poho kana hutang
dengekan daya mama matahan jelema nu sok mapohokeun kana hutang ka jeung 100 perak hampura Kangjeng Rasul kantos ningali aya mait dicanak kapayeuneun Kangjeng Rasul nya Kangjeng Rasul tatih dipayeuneun mait pangapunten kasadayana jamaah oge keluarga satu acan ieu mayit dina tepan abdi bade naros nah ieu mayit teh maotna ninggalkeun hutang atawa henteu jadi nu panggeulakna ditanyakeun tina urusan mayit teh naon hutang ieu mah nu panggeulana teh bilih mayit gaduh kalepatan di hampura eta mah ranking kadua nu panggeulana teh nu kudu ditanya ka jamaah teh nah ieu mayit boga hutang atawa henteu jempling tak kabeh aya tibalah tukang teh punten Sri Paduka Kangjeng Rasul eta mayit teh gaduh sametan ka abdi kalilaanana tos 7 tahun oh kitu sumuhun arek dibebaskeun moal margi abdi teh liuk eueuh ragap daya heureuk pakeun puksat bahan koreh-koreh cok abdi teh jelemi butuh hoyong dibayar we nah kunaon 7 tahun nepi ka teu dibayar nu mawi abdi unggal nagih teh kalakah galak manehanana ka abdi kan sok aya kitu teh jelema teh laras lungtungna nagih teh najis da galak keneh nu nginjeum bataran nu nginjeum nya jadi hayang dibayar hoyong dibayar nah teu kabeta buka terangan jaga aya hiji surga anu eta surga pinuh ku kanikmatan nyaeta eta surga teh keur tempat jelema anu ngabebaskeun hutang jelema nu maot pangapunten sanes teu kabita ku ganjaran eta nanging abdi teh butuh ayeuna di dunia hoyong dibayar bang ngadahak anjeun ngan kaula rek nanya ka keluargana nah ieu keluargana rek tanggung jawab pangmayarkeun hutang bapa anjeun keluargana repeh dengan jawab kusabab keluargana teu tanggung jawab saur Kangjeng Rasul ieu mayit wayahna tong disolatan leuwih hade ieu mayit tong dikuburkeun malah leuwih alus keneh ieu mayit dibabetkeun ka wahangan cenah buruk dihakanan ku laut sabab ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo kudu kawasa sabab maotna mamawa hutang yeay barokah hutang mudah-mudahan sing kabalayar amin Gusti barang nguping kitu Kangjeng Rasul ngejat dipayeuneun ieu janazah teh murang kalih pangageungna harita keneh ngudal ka Kangjeng Rasul punten Sri Paduka ya Rasulullah abdi murang kalih pangageungna abdi bade ngalawaler hutangna rama abdi dina ieu dangat rama abdi ngantunkeunana teu nyanak hutang ceuk ieu anakna barang nguping kitu saur Kangjeng Rasul dedeh teuing kasep itu lawang pantos surga nu 8 geus nukakeun anjeun sabab anjeun budak anu tanggung jawab kana hutang nu jadi bapak utak di HP kan hutang berikan panjang umur loba rezeki umur panjang teh 1000 tahun lain karena 1000 tahun dari teradek ibadah mah ponok we kajen teuing 60 70 tapi soleh panjang 1000 tahun salah eueuh nanaonan baheula ieu mah baheula aya hiji budak ngora datang ka kasepuhan kapang kolot tadi dinya assalamualaikum waalaikumsalam saha eta abdi mangga kalebet lajeng ieu murang kalih pemuda teh lebet ka ieu bumi oge nyangakeun salam pangabaktos ka ieu kasapuhan nyangakeun semah pangabaktos tunjuk panjenengan kaula nun ditarima kasep di mana abdi teh ti Parigi desa naon Parigi teh kasep gelar anyar beh manaon Sumedang teteh paliditun Garut jauh atuh Lembang mah duh punten kasep kumaha ayeuna kabarna di Parigi alhamdulillah parantos panen nuju musim hujan ayeuna
aya naon kasep ka dieu abdi teh sumping ka dieu teh bade dedeus oge aya taroskeun ka salira kasepuhan mah nanging abdi teh sateu acan bade guguru ka salira abdi teh bade naros lah ka salira abdi teh hoyong pokona bade guguru lah ka salira hoyong diangkeun murid ih da mama mah kasep ieu teh jelema teh teu bodo-bodo acan teu sawios da abdi mah niat dina hate rek guguru ka salira mangga kasep mangga hari tos maksad salira mah teu tiasa di halang-halang ku kaula sumuhun nanging abdi teh bade naros dupi yuswa salira teh sabaraha taun abah sumuhun abah mah neme 10 tahun kasep yuswa teh dobok eta budak ngora nu nanya jelema nu geus kolot umurna make ngaku 10 tahun hiji cek ieu budak ngora hatena ngomong ieu kolot lain pigurueun ieu gede wadul ieu wanya geus cetuk deui 10 tahun laras 10 tahun laras abah mah 10 tahun dupi harta salira cing pansohor di dieu salira teh kasepuhannya tokoh ongkoh bahkan saurna unggal bang teh duit salira sadayana nepi ka sakuriling bungking kulon sakulon kidul sakidul wetan sawetan kaler sakaler sawah jeung tanah salira di mana-mana cing sakumaha teh harta salira teh harta abah sumuhun harta abah mah kakara 5 juta kasep 5 juta lu leres ya teh leres abah mau boga hartos teh 5 juta dupi murang kali sabaraha hiji abah murang kali abah teh jumlahna aya hiji wah cek budak ngorak punten kasepuhan abdi moal tulus guguru sabab salira mah gede wadul nah make nyebut gede wadul jang abdi mah punten moal tulus guguru ngaguru ka salira sabab salira teh geuningan gede wadul ditanya umur ngaku 10 tahun abdi ge apal umur salira teh 75 tahun ditanya harta abdi ge nyaho harta salira teh di mana-mana ngaku boga harta 5 juta wadul ditanya boga anak ngaku hiji padahal nyaho anak salira teh 8 sadayana kasep tong wakan nyebut wadul ka abah ngaku umur 10 tahun nyaan ari hitungan mah 75 tahun tapi hampura sakakarak 10 tahun abah nincak masigit kakara 10 tahun abah sok nagog dina mingguan jadi umur eta anu bakal manfaat kapangih jaga ngabungahkeun nulungan abah jaga di akhirat mah nu 10 tahun eta nu 65 tahun kabeh ge dipake ngacok ku abah justru eta mah moal manfaat moal kapangih kabungahanana jaga matak nu diaku ku abah mah eta we nu dipake soleh cing hayang nyaho nu karolot di dieu sabaraha tahun umur we boa aya nu 2 tahun we kakak karek solehna ka umur eta tong diaku keur ngaco mah da umur anu dipake ngaco mah moal nulungan eta umur anu dipake soleh tah anu bakal jadi saksi mah jaga di poe kiamat oh kitu jadi abah teh pang ngaku 10 tahun teh laras hari jumlah hitungan mah 75 tahun nanging 65 tahun abah ngaco 10 tahun abah kakara solehna ngarasa solehna tah eta anu diaku ku abah hari harta ngaku 5 juta kurang dia kabeh ge nyaho unggal bank dina ATM duit abah ratusan juta lamun ngitung sawah moal ka hitung lamun ngitung tanah moal ka ukur kabeh harta abah tapi hampura anu kaasupkeun ka masjid kabangunkeun ka madrasah kabangunkeun kana pasantren kabikeun kana rajaban jeung muludan mah jumlahna teh hitungan abah mah kakarek 5 juta eta we nu diaku ka abah mah sabab eta nu 5 juta nu bakal nulungan ka abah anu sasesana anu nu miliaran nu 10 miliar eta mah bakal diparebutkeun ku anak bakal jadi fitnah kaditu lagi lamun salamet teh bisa anak abah meureunna sorupkeunana
ganjaran limpah ka Abah ngan lamun dipaseakeun jadi geledeng jangan di jero kubur ke Abah. Oh, eta we nu 5 juta nu di aku ku Abah mah sabab eta nu 5 juta asup eta mah ka masjid jeung madrasah maka harta Abah mangan sakitu. Jika di urang nggak sabara ka masjid ya. Ada rajaban muludan ya. Tah nu eta we karang nu bakal nulungan mah. Anu di dahar para blauk. Hakan podolkeun hakan ku lauk na teh hakan deui ku urang. Muter rek kitu. Eta Abah pangnang ditanya murang kalih ku abdi ngaku hiji pan abdi ge terang anak Abah teh 8 jumlahna eta mah jumlah anak Abah teh kabeh 8 ngan anu 8 mah kabeh ge ngaco nu hiji sok maokan pare nu hiji sok maokan beas anu hiji getol ulin anu hiji bedegong anu hiji getol gapleh nu hiji ngaco ngan aya nu hiji soleh eta mah lohor aya di masjid gini asar aya di masjid maghrib nangkem katingali ngadenge adan di masjid isya di masjid keneh subuh ini ngenceli ke masjid eta mah nu hiji soleh eta anak Abah nu bakal nulungan mah teuing nu 8 bakal ngucungkungkeun ka Abah mata kampuran anu diaku ku Abah anak dina jumlah 8 teh ngan hiji sabab hiji nu solehna harta dina sekian miliar nu diaku 5 juta sabab harta nu 5 juta anu asup ka masjid jeung madrasah dipake rajaban jeung muludan sakitu-kituna tuluy umur diaku 10 tahun sabab Abah kakarak 10 tahun solehna lah jadi umur panjang teh lain ratusan tahun keur naon Kang umur hayang 100 200 penting nama umur anu panjang mah umur nu dipaparinkeun ku Allah dipake soleh ta eta umur panjang mudah-mudahan simpel panjang umur amin loba rezeki amin di mana geus loba rezeki rek ka mana hayang ka mana ka Mekah wah gaya sing ka Mekah amin alhamdulillah jisim kuring ge kamari sateu acan mulut angkat ka ditu wih teh pas kaping hiji mulut wih ti ditu ta insyaallah sawal ge bade ka ditu deui abdi ka Jakarta anu ka Jakarta lain ka mana-mana sing ngarangkat ka tanah suci nikmat Pak ini ka tanah suci mah atuh eta pas maca sholawat kapan diparigi maca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad jauh ka Kangjeng Nabi Muhammad lagi gede teh ka Madinah di ditu di Masjid Nabawi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kuburan Kangjeng Nabi Muhammad na payuneun urang di Madinah di Masjid Nabawi kuburan Kangjeng Nabi Muhammad di hanap di luhurna aya kubah warna hejo tadi hanap teh kuburan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam ieu kuburan Kangjeng Nabi Muhammad ieu raudhah di dieu Masjid Nabawi di tengah jadi lamun ini ka Nabawi mana Masjid Nabawi nu aslina Masjid Nabawi anu aslina aya di tengah-tengah hayang nyaho ka ditu hayang 32 juta Allahumma sholli eta mah lah yakin leuleus pas mereka itu teh leuleus Gusti ieu geuninganan tempatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh pas kelawung adan duhur Allahu akbar aduh eta di Masjid Nabawi tak katai hate teu karaos Cisoca ngerucut wilujeng tepang bagja ya Rasulullah salat di Masjid Nabawi sawaktu di Masjid Nabawi sarua jeung 100 waktu di masjid urang di dieu sawaktu di Masjid Nabawi di Madinah sarua jeung 100 waktu di masjid urang ganjaranana gini da Madinah jeung Mekah teh jauh 8 jam nikot dihijir di Bir Ali beres belesat angkat
ka Mekah ka Masjidil Haram. Aduh, eta pas nincak ka Masjidil Haram ningal Ka'bah, ya Allah karingkan. Biasana urang dieu lamun salat teh mustaqbilal kiblat di ditu mah jadi lain mustaqbilal Ka'bah sabab kiblatna payuneun urang. Mangkani eta Ka'bah dipake kiblat ku sakabeh umat manusia. Ayeuna aya di hareupeun urang dicabakan. Anyir. Aing Gusti aku eta Ka'bah. Eta ningali sing ngalak keteh ningali silih seredna jelema dina payuneun Hajar Aswad. Silih seredna jelema Gusti muter jelema awewe lalaki ngalet muteran Ka'bah. Tawaf Allahu Akbar. Nikmat ecek ngaduak sawaktu salat di payuneun Ka'bah sarua jeung 1000 waktu di masjid urang. Di payuneun Ka'bah masa waktu di masjid urang mah sarua jeung 1000 waktu. Dina Madinah masa waktu sarua di masjid urang mah sarua jeung 100 waktu. Ngetak nu balik ti ditu sok kedul heula ka masjid sabab stok loba. Tong digoreh-goreh. Naon itu balik ke Mekah teh kedul wae ka masjid stokna loba. Atuh sawaktu di ditu sarua jeung 1000 waktu di dieu di masjid. Tong digoreh-goreh. Nu balik ti ditu jadi kedul stokna loba. Aduh, jeung dijamin deui rezeki dipake ini ka ditu diganti 1000 kali lipat ku Allah. 1000 kali lipat ku Allah rezeki dipake ka ditu dipake ibadah. Oh, dijamin jelema nu nikah ditu balik di ditu datang ka parigina senang, dijamin senang. Matak boga sawah jual pake ini tadi tuh balik di ditu senang moal make kudu macul deui. Kapan dijual sawahna macul naon? Aduh, nikmat makan. Tuh kirang bara munga haji umroh salapan poe 28 12 poe 32 juta. Ngicili ka ditu numpak kapal anyir. Ngajingjing koper 2 deka balanya korma di Madinah anjir. Nikmat teh pokona kang nikmat we. Nikmat arek urang deui arek. Pokoknya masih rajin maca surat Waqiah eta salat subuh 7 balik macana. Surat Waqiah eta teh salamat 3 bulan 10 poe. Ulah eureun-eureun tos salat subuh. Nyuhunkeun ka Allah. Aduh hayang tereh cenah ajengan surat tanah misi di jalan. Tereh eta mah. Surat tanah sisi jalan mah tereh pokona mah. Jual entong. Ini minggu hareup tadi itu. Aduh Gusti Agung. Matak mudah-mudahan ieu sararea sing loba rezeki amin. Ya Allah ya Rabbal utami panganten urang doakeun tong panjang teh ngabahas eta. Keun aya nama bab nikah. Ieu teh sabab judulna ge bab nikah. Parantos nikah. Parantos kawin. Parantos sabab kawin jeung nikah teh beda. Ari nikah mah make surat tuluy neken, ari kawin mah make urat tuluy neken. Eta kawin. Matak sok aya jelema. Bae cenah Ustad, wayana eta ka mana-mana bae isukan, aya kitu. Pangnyaksiankeun kawin barudak najis teuing. Nya jar kabieu tah aing. Nikah kade nikah jeung kawin teh beda. Nikah mah make surat tuluy neken, kawin mah make urat tuluy neken. Aya ijab kabul. Ijab kabul. Cek Bapak Wali teh apa naon, Pak? Lah? Bapak Abad? Baban? Baban. Wah, Bapak Baban ta walina teh. Jadi tadi teh meureun Bapak Baban teh jadi wali. Dia mah wali nikah ngan lain wali salapan, wali nikah saged
Wah, disahadakan heula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Duh, sasalaman jeung panganten. Ha. Ngayi. Oh, cek ayi. Cek ayi. Imalan kaulanun. Tong dijawab ayi. Repeh we. Kan keur ijab kabul. Cek ayi. Bapak nikahkeun putri bapak anu wasta Nyi Fitri ka Ujang. Suka sami suka, awas suka sami awas. Jadi kawina teh narikana teh kawina teh ladang suka sami awas. Didinya nage bahasa nage suka sami suka. Lamun engke dina tengah-tengah rumah tangga menang ka perih menang ka sedih tong bebeja ka kolot bo atawa kami tohak teureui kuduaan. Sabab kawina ge ladang suka sami suka or padidinya nage suka sami di mana menang ka susah menang ka sedih teureui ku sosorangan. Ya mah ngadu ka dulur, ngadu ka tetangga, ngadu ka kutoha, ngadu ka inu bapa hor. Ongko rumah tangga ge suka sami suka lain. Ya euy. Ladang suka sami suka. Kalayan ngangumas kawin ku saprangkat alat salat. Tajuk, bedug, okol, sajadah. Bawa ada saprangkat alat salat. Bawa tajuk jeung aye. Hor saprangkat jang. Matak di dieu nage ulah saprangkat alat salat, sebahagian alat ibadah. Sebahagian mah kajeun teuing kopea sapotong. Sajadah sapasi, ja sebahagian alat ibadah dibayar kontan. Nampik abdi nikah ka putri bapak anu wasta nyi anu kanggo abdi. Tah kanggo saha di dinyana? Da tadi ge cek walina kanggo uj. Tah cek si ujang ge kanggo abdi. Tong pemilueun deui kolot ngajedog. Ngajedog kon anta palajoane rumah tanggana. Ieu mah anak kaya kitu pemilueun kolot. Hah. Anak kaya kieu mitohak buruntangan. Hah. Pan baheula geus diserenkeun kanggo ujang jang abdi heuh. Ceceng dulur bade tatang ngajedog. Urusan rumah tangga aing. Da baheula ge kanggo abdi ngan lamun urusanana jeung hukum kakara aya jalurna pemerintah pamajikan diteunggeul RT kagianana aya ngan dina urusan ranah rumah tangga salian ti kekerasan mah antep da baheula ge kanggo ujang jang abdi deui kanggo abdi suka sami suka dota deui tamahan deui suka sami kalayan nganggo mas kawin ku saprangkat alat dibuat. Oh pangebuk, karung, etem, arit. Menang teu nanaon. Teu nanaon ari daekeun mah. Malah nu hade mah ku saprangkat alat ngagaru kolektor meureun. Singkalnya gede meuni keneh kitu. Ku saprangkat alat ngabengkel. Wah. Nya saprangkat alat ngabengkel berarti naon wae? Kunci-kunci terus tamal ban naon deui? Kompresor ho. Meuni keneh eta neng. Ku saprangkat alat. Ku sebahagian alat ibadah dibayar kontan. Sah? Can acan sah. Acan. Bakal ngalieu amil teh Bapak Nai, Bapak Amil. Kasaha anu ngesahkeun terakhir? Saksi. Kumaha saksi sah? Cek saksi sah? Sah. Cek saksi teu sah? Kudu balikan? Berarti nu ngesahkeun terakhir saha? Saksi. Dia tanya lah, orang dia. Hari ka saksi sok ngalalaworakeun bae eta. Eta saksi dilalaworakeun. Jarum coklat 2 batang. Kopi dina cangkang aqua. Katoker we ku panganten bahe lapun. Giliran parasmanan pang paneurina dan nanda tangan heula.
saksi dunia akhirat malah samemena teh kudu datang heula ka saksi punten salira kersa teh janten saksi ieu kang ngrokokna song amplop paraspanana siap disiapkeun jeung papana impang heulana kade jeung ulah gagabah nyeun saksi sajingjing-jingjingna batur keur nongkrong keur ngojek bener euy ngojek ngan cicing kuatan lah menit eta jadi saksi kawin aing ya ayo atuh ini jadi saksi teu make kopeah anjir di kopeahan teh ulah kagolak cenah bisi ruksak kade ieu dua saksi boro-boro munafik pasek teu meunang dina pernikahan dua saksi teu make kopeah pasek hukumna dua saksi boro-boro munafik pasek ge teu meunang saksi teu make kopeah wayahna eta saksi pasek hukumna kopeahan eta saksi dina pernikahan numawi cenah pan saksina ge ieu teh kenging menak di jalan rencangan teu nyana kopeah ku kerese nu penting muni huluna ieu saksi sabab dunia herat ulalala dua saksi berat maka kula sok daek-daek tinggal di saksi bering aduh obongkeun tangan wios abi jaga saksina dunia akhirat dunia akhirat dua saksi beres cek dua saksi sah geus beres tah sah tah kakara ayeuna mah geus sah salaki jeung pamajikan kasep bager salira teh jang ayi gaduh bojo ayeuna mah ieu bojo salira teh sabab salira kakenaan ku kawajiban salaku salaki kanu jadi pamajikan hiji makean dua maraban tilu ngimahan opat monokan lima ngelmuan dasar area ge lamun ditanya ngimahan marampuh tuh mampu abdi percaya urang parigi ngimahan mampu makean mampu can kabejanakeun urang parigi pamajikan tataranya ngimahan mampu can kabejanakeun urang parigi pamajikanana kapanasan jeung kahujanan mampu kabeh ge ajeun teuing panggung nya ngimahan marampuh makean maraban marampuh monokan komo ngelmuan insyaallah sok dijurungkeun ka masjid ka madrasah awas aya nu dimaksud tina ngimahan naon hakikat kewajiban pamajikan ngimahan kanu jadi pamajikan kasalaki kanu jadi pamajikan eusina ieu eusina ngimahan teh ieu lain ngimahan ieu wae naon imahan awakna wujudna pamajikan alusan akhlakna tingkah jeung lakuna tah beresan tingkah laku pamajik mata pak lamun lalaki kawin teh ka nikah teh kudu ka awewe bener kudu ka awewe nikah dari pamajikan akan awewe lalaki awewe bener eta kolowuhna ieu mah kolowuh awewe kolowuh lalaki tah bisi sabab sok aya awewe teh ongkoh awewe tapi keleuweuhna keleuweuh hese teh ulah dipikanu kitu mah budak jadi kudu ka awewe anu kolowuhna ge kolowuh awewe ieu mah geus sebal ngadengek awewe kolowuh lalaki ai sia di mana wae kita awas kolowuh lalaki teh kudu diberesan tah tingkah lakuna tingkah laku pamajikan teh minangka imah teh lamun imah alus mantes teh Pak cing lamun tingkah laku pamajikan alus mantes teh lempangna lempang awewe tingkahna lakuna oge laku awewe kumaha nyese gegero masak gitu lain haditu nama meureun balanya nganyuk heukeun bae nganyuk kira pagan awewe bener tuh lah jujure ece aya nu sok meakeun duit saha aya nu sok ngalah duit ini tah aya nu sok punya kanyuk awewe dibayarnya ku saha iya sudah dibayar ku salaki
salaki ngan hiji pake mayar ku duit ngan ku salaki kadang udah dibayar ku salaki ku duit bisa laki kadang udah dibayar ku salaki ngan hiji-hiji nah lamun imah alus mantes tuh lamun tingkah laku awewe pamajikan alus mantes tuh lain pamajikan sahabat tanya saha salaki nanya alus tingkah laku nah imah teh imah matak sing alus imah gitu cekolot mantes lamun hayang mantes alusan geura imah tah urang ge awewe lamun hayang mantes alusan tingkah laku kolowoh na kolowoh awewe nyarita awewe katanya bade ka mana mulih ti mana ka dieu heula lini heula calik heula ih mantes iya mah oi ti mana sia teh mantes teu lamun ngadengi awewe kitu teu tingkah laku teh minangka imah pakaian awewe teh lamun awewe lamun imah lamun ieu imahna mantes cepna oge mantes katinggalina alus teh nah awewe ge tingkah lakuna alus baju sing alus naon bajuna bajuan awewe baju anu ieu mah da kabeh ge abdi ge nya kok urang dia mampukeun pangmeulikeun baju maka jeung teu nek ngirit ayeuna sakedeung deui takreh lebaran di ayeuna geus ngomong abu ibu mah di ayeuna geura meuli di ayeuna angke mah disedak-sedak kana deket lebaran mah mahal duit ti ayeuna mampu kabeh ge meuli baju mah ngan ieu ngabajuan awewe anu hakekiah naon baju awewe takwakna turutna ka salaki lamun awewe ieu tingkah lakuna alus nya turut kanu jadi salakina mantes teu ieu tah jare cek euy jawabna mah euy hei ibu-ibu lamun ibu-ibu tingkah lakuna gaya nurutna ka salaki oge patuh mantes teh mantesnya patah berarti teh lalaki lamun pamajikanana tingkah lakuna alus nurut kanu jadi salakina berarti eta salaki geus sukses bisa ngimahan jeung bisa makean awas ari lakuna mah alus euy maneh si eta mah dititah ku salaki teh mah pang nyokotkeun cai na teh gablek kokon keur kagok ieu FB-an jeung babaturan kan awe ayeuna mah kitu kana HP ngadelu teu kaok ulin ka sisi sekali galengan selfie ini ka pasar selfie wah eta mah imporkeun ka batur salaki gering oge lain diurus di video awe ayeuna salaki gering teh di video gitu uploadkeun video na teh dina Facebook na nyuhunkeun doana cara ge abdi nuju teu damang pada momen si ngadamang teteh amin 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 sebuat ngajawaban amin salaki sakarat teh kanyahoan belok sugan awe gitu teh Kang ge awas bajuan ieu pamajikan teh kumaha ngabajuanana tah bajuna teh takwa teh naon sina turut tumut tunduk kanu jadi salaki imaan tingkah laku sing alus tuluy deui paraban da abdi ge percaya urang dieu mah lamun maraban mah marampuh tapi maraban hakiki mah sigana lolobana paraban ku naon paraban ku papatah osok di papatahan tara majikan gagal kamaraban goreng hai para beuteung nya percaya uing mah ti mimiti sangu nepi ka baso nepi ka cilok nepi ka peuting rek molor masih kena ngagayem percaya ngan eta mamatahan da bingung di paraban papatah teh pamajikan ayeuna maningnya euy heeh cing inung sia dapan bapak kan aing mah geuning tos di sawah cara rape cing atuh da maneh mah di imah ieu peuting teh hudang daek-daek tahajud atuh beureuning salat dah mah nage henteu mun di papatahan jang ka budak teh bapak sia jadi ustad hari ayeuna mah awas
parab teh apatah ari maraban dohiriyah mah abdi percaya iya maraban hakeki papatah nah ari ibu daek ari ibu ridho teh di paraban bu hei para awewe ridho teh di paraban ku salaki ridho aya di papatahan ridho tuh cak sia mun isukan ngalawan sia di tahajud jeung duha rasakeun eta teh parab papatah ti lalaki teh tingkah lakuna alus sarua jeung imahna alus turut tumut kanu jadi salakina sarua jeung pakaianana alus di papatahanana nurut sarua jeung di parabanana ridho paraban imahan pakaian paraban tuluy ponokan masuk di ponokan pak jang aye gas di ayeuna mah jang gas nu paraten heubeuh layak pangkenor ger dan umane ngan mi HP ye kanu ngarorakeun aing geus kolot mah geus daun limus edan daun limus teh atuh kapanasan kayuhan datang ieu mah nu ngarora hei nu ngarora anu baruga keneh anu masih keneh boga ieu kesempatan boga anak sabab urang teh boga anak teh hiji hayang pinter capetang parentalnya belah leung kami HP nyieuna sing halus mun hayang hasilna bolu oge bolu mun hayang hasilna bolu HD ye kudu HD ngocekna nya wah kudu HD ieu mah koreh ngajak kene buluna teh najis sing HD memeh kikit Tuhan teh ieu da beda ibadah eta mah ibadah malah ibadah salat mah keuna ku wegah zakat keuna ku nyaah mun ngahaji keuna ku teu boga duit tapi eta mah ibadah nu panggenah-genahna bener malam Jumaah sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 malam Sabtu pamajikan ngolowoh deui pak ngabunuh deui Yahudi cek pamajik cek salakina najis nu penting tadi ge can kakureupeun kabeh ibadah eta panghade-hade na mah tak rek ibadah sing alus sing tarakti wudu heula duanana lain udud yo mah rek ditituan udud majikan adaharan manana udud bisa sih kudu kan nya daharan teh budak mah sare di mana cenah eta udud keneh geuning ha bodoh kitu wudu duanana geus beres wudu duanana salat duanana salat japap usali sunatan japapi lain japati japapi rakatain Allahu Akbar kumaha salat biasa baca si gencang we gencengkeun bae dayang buru-buru pak berenyang langsung nih assalamualaikum tang di mana beres uluk salam maca yasin heula 40 bali ngaku naon ya teu kokon wah panjang waktu da lain maca surat yasin maca yasin aku mun maca surat yasin 40 balik boleh teu minggu hareup pakarader ieu mah maca yasin maca bismillahirrahmanirrahim tah di dinya teh sunat cek dina ukudul jen mah cek dina ieu kitab sunat dibalik pasunatan sabab dina ibadah teh ya pasunatan sunat pemanasan sing alus pemanasan heula ulah tendangan penalti langsung ieu mah tendangan penalti budakna barare nyol pemanasan ludlet ka ditu set kudu mikana honye mulak di kamar tuh kudu ka kukulayunan di negara teh Kang nepi ka saprete kudu di tengah gunuk segede peureuh hiji edan eta pemanasan si eta habina-bina teuing aya bidaah aya bantal di parana kumaha mimitina pengalaman Pak Ustad eta mah iya moroy ria
Lulen. Ya. Apa geus pemanasan teh capek? Nyadap. Apa aya di dinya? Peragi nyadap. Dong hel miape kadu naon eta teh gunana supaya budak calakan paretal capetang riceng. Ieu mah budak teh gatikakeun geuyeun deui. Ditekek ku baturan eta teh ngarawah. Goreng pemanasan eta. Leuwih teuing pemanasanana. Leuwih teuing budakna sok koloncok pulus. Eta sok aya geuning budak, aya senal batur. Lu. Carekan bong lumpat papangih jeung babaturanna teungeur. Diberi ku akina kalakah nilingna disungkur ka sawah. Eta oces. Nah kumaha inung bapana pemanasanana nyeuna teh. Koloncok. Banget teuing ulah. Biasa we, sedang. Nah, supaya liceng budakna. Tuluy pakulitan budak supaya hideung oge hideung manis. Atawa kadituna herang budak teh gini. Pakulitanana teh deuh caangan ulah dipoekan. Ya, ulah dipoekan caangan, caangan. Make lampu temak genep. Neon opat sedang ngemprai. Oh, ulah cangteng lampu beureum gitu supaya. Halus lampu beureum aduh pas dibuka ke anjir ngabarak siga tarasi. Aduh, mingang ka malam Salasa lampu hejo mah. Lampu hejo. Oh, diguarkeun teh siga jukun. Mantes. Pengalaman ya. Ngan di mana der engke ulah dilagar. Di mana der ulah dilagar simutan. Ulah dilagar mau dilogong. Socoan yang ngobrol mengkai ceramah di orang lagar ini. Simutan toi. 30 kakenyos. Simutan geus der mah simutan. Gitu bismillah wae mah kade ulah poho. Eta teh nu alusna malam Jumaah, malam Salasa, malam Minggu, malam Senin, malam Rebo, malam Kamis. Ada nu maneh? Rek kudu beberesih, rek kumaha ieu mah, balik ti kebon geus ruk. Matak budakna teh budug we rarateun. Sedih. Cina tuh tas ngarit mah. Mani heula. Kita halus tuh. Tah, kasep. Sok aya nama idak gas terus. Pemurek kenol. Bensin wayana full. Yo bensin pesak ke si pesak. Bujang jeung parawan saminggu hantam ngajadol dari kamar. Keluar ngoronang. Lamun duda jeung rana tilu penting. Iya, cicing we. Ieu mah duda jeung rana kuat ke 10 penting. Aduh. Ditanyakeun teh ka mana cenah si Nyai pingsan. Nah kumaha lawat. Wah, ibadah pangade-hadena eta. Meuleun Jumat atawa memeh Jumatan. Gitu-gitu tos Jumatan balik Jumatan. Malah hari-hari nu sedang naon teh haneup bilik mojeuna moyan. Jadi gitu sok moyan. Kepanan dek mani lohor deui. Gitu. Daripada nyaliksik sore-sore tos asar. Ini. Sakoe pasila-sila teuing teu ira-ira usaha ngan kikituan hayo. Ampun Allahu Akbar. Tah ieu monokan. Ieu monokan mah percaya. Monokan kumaha? Monokan hakiki anu hese mah.
kumaha monokan hakeki nyicingkeun pamajikan. Pamajikan di saat salaki eueuh pamajikan cicing ngaraksa. Ngaraksa harta, ngaraksa harga diri eta anu hese. Lolobana pan kitu pamajikan teh. Kajeng baturan pada awe deui. Besti. Besti gini. Kedaguan sih teh sakudeung ke salaki urang geus init, urang ulin teh ayo. Salaki init, manehna arulin, gagal, teu bisa monokanana eta. Tanu bisa monokanana mah pamajikan teh salaki eueuh cicing. Eta nu hade monokanana. Duh, besok kali itu tara Bu? Wah, borok. Ieu mah poe Jumaah salaki ini cuma. Pak, engke balik Jumaah kunci dina deukeut batu. Natapakan. Dari mana rek ka mana rek ulin? Pamajikan. Cicing deui mah. Tuluy ngelmuan. Ngajurungkeun mah ka madrasah urang deui percaya. Nya, osok ngelmuan urang deui lalakina osok. Ngajurungkeun pamajikan ka madrasah osok. Ngabaro tara? Lah aku tuh ngabaro. Osok maringuan Bu, osok. Bapak-bapak sok mingguan. Lain loba mana itu mingguan bapak-bapak jeung ibu-ibu loba mana? Ibu-ibu atuh. Manjajan manis. Ente man ganeng. Sekolah diomongkeun. Arisa nanaon itu ieu. Ai lalaki mingguan teh paling muter kos kue ali di masjid. Ai kue ali teh ku sireum deui. Carang. Tapi lah saeutik oge lalaki mah jempling dah rees. Waduh hidang mah kitu nama. Mingguan tak eta teh ngelmuan. Ieu ngelmuan hakeki naon? Ngelmuan hakeki nya eta akhlakna. Naon teh adabna pamajikan. Adab. Da loba awe jelema teh nu kieu elmuna mah luhur tapi kurang adab kanu jadi pamajikanana. Sok aya nya. Pedah pamajikanana kaluaran ti pasantren, salakina kaluar ti jalan. Maniun ceramah hareupeun pamajikan salakina. Awas. Nupang heulana dikahareupeun adab atawa ilmu. Adab. Boga ilmu tapi teu boga adab, goreng patut. Boga adab tapi teu boga ilmu, halus. Ih, sanajan teu boga ilmu ge si eta sopan santuna ka saluhureun ngahormat ka sasama ngupama ka sahanapeun mikanyaah. Ih, santilang layang lain kaluaran pasantren halus kan kitu. Halus. Jole kaluaran ti pasantren ka saluhureun kawana euy? Ka babaturan kana jakar kehead. Ka sahanapeun seperti sirik sia. Halus kan kitu. Matak mending keneh adab nu diheulakeun. Adab-adaban utamakeun, ilmu mahkeun pandiri. Dan oge di mana adab alus, ilmu dialahna bakal mulus. Leres. Ilmu diheulakeun ari adab goreng patut. Cing lamun urang ningali kiai adabna goreng patut resep henteu. Inget tah. Tapi ningali tukang kuli macul tapi adabna alus. Resep teh. Nya matak leuwih utama adab daripada ilmu. Numawi ieu ge kitu ngelmuan ka pamajikan teh kabeh ge urang di osok. Ngelmuan ka pamajikan osok. Nitah teh paneta teh. Mah, madrasah mingguan eta teh ngelmuan. Ngan ieu supaya ngabina pamajikan boga adab teh hese luar biasa. Sina boga adab mah hade lamun ngaliwat ka mana-mana punten di mana aya papalijeun batur nanya mah kudu ngagoroan tawar-tawar gatra mah nawarkeun cai we atuh. Eta teh adab. Eta akan di dieu heula cai-cai mah aya. Adab alus. Nya, di mana wa, di mana abah? Mantes teu? Adab. Papangijieun salah ke kanan, papangijieun salah ki suntangan. Minung bapak suntangan. Ih, eta mah adab pamajikan, ta eta teh ilmu. Jadi imah minangka. Naon teh?
pakaianan minangka tingkah imah minangka tingkah gaya rigid lah tingkah laku teh gaya rigid awewe teh kudu mantes imah ge kudu tah minangka ngimahan teh sok beresan rigid awewe nah si dari rigid awewe ulah rigid galaki eta teh imah pakaian kumaha pakaian cina takwa ieu pamajikan urang kumaha takwana turut we heula kanu jadi salaki tuluy deui paraban kunaon parabanana keun maraban dohiriah mah ku sangu ieu mah paraban ku papatah nya masuk paraban ku papatah ponokan kumaha ponokanana nya eta sing sukses monokanana kumaha nalika pamajikan nalika salaki keur eueuh pamajikan kudu cicing ngajedog di imah ade no terkecuali aya izin kieu ieu mah aya izin kieu ieu mah ada ustad ece mah da aya izin di salaki mun salaki misal usaha teh ece sok ngilu ngiridikeun pakaian dagang itu ieu ari geus diizinan ku salaki mah sok disebutna ieu pamajikan ngabantu ekonomi anu jadi salaki hade pang hade na pamajikan anu ngabantu ekonomi anu jadi salaki jadi menta kuota teh teu kudu kokolohan ka salaki ieu mah kuota erep salaki ngan kuota ayo tuluy ilmuan naon ilmuna adabna sina alus nya genda ari sarolat nama geus nyarahun jam ke salatna geus kalarinter adabna we sing aralus ieu kasep bager ieu tah si nyai putrina Bapak Hajat ayeuna mah geus jadi pamajikan hidup pek ku hidup imahan pakaian paraban ponokan tuluy muan mudah-mudahan aya manfaatna anu dicarioskeun ku jisim kuring sakitu dina raraga tausiah anu didugikeun mudah-mudahan nu sami hadir dina ieu wengi sing jadi ahli surga sing jadi ahli bagja baleunghar harta baleunghar hate amin ya Allah ya rabbal hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara inti dina ieu kalimahan pada sengse dilaksanakan pada sana baik ada ulum ku Sayyidul Muqasid mudah-mudahan namropi wejangan penutup timantang asalana mata ke rong selain amin ya Allah ya rabbal alamin wa tutupan ya acara kudu rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.